Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha? Daramang sadayana. Mugia mitra aya dina Ginanjar. Kawilujengan sararehat. Alhamdulillah Mang oge majeng kasehat. Doa anak ti palawargi mitra dangu nu cinta kana acara dongeng ngadoakeun Mang supados sehat deui jag-jag deui. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka sae mitra. Mohon doakeun nya mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka terus ya teh jadi bajonya nya gitu kami teh kudu bajuang supaya kumpeni sieun supaya maranehna daek mayar upeti ceuk ya admana. Nah bener sia ka kumpeni wungkul kayak gituan teh mitra ditanya gitu sajongjongan maki admana teh cicing we. Terusnya mitra upami telepat dugi kadinya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Jawab sia ngadon ngahulang wae. Nah sia punta penta harta teh ukur kakum peni wungkul. Jawab sia hanja mun kasawae anu sakirana yen kakum peni mah menta teh badi uncum ancam mun demere Huldan, manehna bakal dibayahan. Abi adik abang sa jarangan mah, kon akan weker perjuangan ni naman duan basukan, siluman haji bawa dasari. Walon ki admana. Mun bang sasorangan teu mere kumaha? Nya dituding jerbiluk kana perjuangan meh. Heuh dikumahakeun? Nya ari wang kalang jeung ari ngalawan mah nya dibaehan we dipeteskeun bekeungna. Temal ki admana kurang ajar sia admana batur mah bajuang ngabela lemah cai sia mangadon ngajahat ceuk sanaya lain ngajahat tapi bertahankan hidup dah kalau diperjuangkan supaya tetap nanyur. Tapi siapa mabal dulu aku dicokot ponokna neangan kehidupan teh manit dipaparah jeung teu dilalampeng. Iya bener itu salah asal nguntungkeun keresarangan siapa dipigawe wae doraka sia. Cek sanaya tutunyu karena irung ki admana. Kayak abis jadanya sahandu. Kalas anu wajib lukai anu wajib wae tetelepek jeung haok. Saya lupa haok hoak. Nah ari jada jayu. Ceki admana masih keneh penasaran. Dengekeun ku sararea bisi teu nyahonya aing anu katelana si Jangjang edan teh ceuk sanaya bari ngajegan ulak cangkeng sanaya kungsi narima papagah ti guruna yen dina hiji waktu mah sombong teh perlu nyaeta pikeun nyingsieunan jalma jahat dari anu jahat mah cenah
bakal ngarasasieun mun anu disanghareupanana leuwih jago manan maranehna. Nya we teu salah cek omongan guruna deh. Waktu para bajo ngadenge eta ngaran teh sadarea ujug-ujug ala niprek nyarembah acong-acongan. Hampura kami gak dipaehan ya ulah minangka tanah hormat ka sia kami kapok moadek boga pola ruca di moal. Cek para bajo nyari tanah apa-apa heula hayang dipigareunnya. Sameme sanaya ngajawab dina rungkun ngagempor Kisengket haur anu asli nu araya mah munguh gebeg sabab maranehna teu nyangka yen di dinya oge aya Kisengket haur. Aduh angot ari Ki Admana mah beungeutna teh manireup geuneuk rai bias adu midra sumuhun. Tayohna manehna ngarasasieun sabab sasat manehna pisan anu jadi ulon-ulona teh ngarasa boga dosa. Ki Admana mau ujug-ujug belesat wae lumpat ngan lumpatna teu ati-ati atuh basa jeleng ngajelengna ngadon kana cai walungan kerlep mitra kaum dangu sakadapan mah beungeutna nyeunghap ka luhur ngan tekung silila geus tikerep deui. Sanaya mah geus arek ngajeleng nulungan ngan ku salah saurang bajo ditahan. Keun bae potong tilu kalah keun bae. Cek bajo teh sia mah tong borok kadeungeun-deungeunnya. Dalah kapamimpin sorangan oge kolu ngantep kasalmetanana. Cek sanaya geus arek ngajeleng deui. Bener omongan maneh teh. Sia teu kudu nulungan si Admana teu kudu. Cek Kisengket haur ngengklokan. Nah jalma anu keur cilaka teu meunang ditulukan. Temal sanaya panasaran. Manehna mah teu bisa kitu. Sanajan geus eces. Ki Admana teh jalma jahat. Tapi ari ngantep manehna cilaka bari dipocong ku jalma rea mah bet asa kaleuleuvih teuing. Kitu ceuk pikirna. Hei jang edan. Si Admana mending diantep teh. Sabab kami sadaya mah geus ngajudi. Yang manehna teh geus tapi kana tulisna. Kami jeung nu araya di dieu teh apal pisan. Si Admana mah jago wajahe jago teureum. Kapan juga karena oge sero Citarum. Tapi kunaon cikeneh meni ajol-ajolan jeung kakarelapan siga anu teu bisa pisan oja. Ceuk si Sengket haur bari panona ngulincer ka saban jalma anu aya. Ki Admana geus kena kusupata euy. Ki Admana kena kusupata. Cek para bajo bari ting tarunyuk kana beungeut cai walungan. Basa sanaya ngareret kana beungeut cai. Manehna perlu neges-neges heula. Aya naon anu geus kajadian di dinya teh sabab manehna mah acan paham pisan. Beungeut cai anu tadina ayem tentrem teh siga anu ngagolak. Caina ampul-ampulan kaluhur malah sorana oge kadengena mani ngaceos semusaheng. Kumaha we cai ngagolak. Sanaya munguh reuwas kabina-bina basa dina hiji waktu tina cai anu siga ngagolak teh ngancul hiji barang anu gedena hampir segede samak mani meber kaluhur. Ukur sakadet netra dari geus kitu mah eta barang anu sagede samak meber deh langsung ngalalep deui kana dasar cai. Lulun samak oi, lulun samak. Cek sawatara bajo. Tapi ari anu sejen deui mengadon molohok tur beungeutna sepah. Wagas mandong ribut hayu urang ingkah di dieu hayu. Ceuk Kisengket haur bari acog-acogan ku kadua leungeunna. Sukuna anu lumpuh mah satengah kagugusur.
tega mireng Kisengket haur gitu peta atuh gewat we ku sanaya teh dipangku dibawa ini ti eta tempat. Para bajo oge sanajan teu diajak marilu nuturkeun sanaya ngajauhan sisi cai. Kaayaan geus hareupna mungguh matak beuki namahan geuman di eta tempat. Kisengket haur ngajak sanaya unggah kana pasir anu pernahna aya di saluhureun terowongan Sang Hyang Tikoro. Geus kitu muru ka tebeh kidul. Sageus leumpang sababaraha lilana anyog kana pangparatan terowongan tebeh kidul di mana cai walungan Citarum mimiti nerobos kana beuteung guha. Di perbah dieu oge leuweung teh meuni jemet ngan sanajan kitu ari cai walungan mah masih keneh kabireungeuh sanajan samar-samar oge sora caina bae kadenge ngaguruh sabab di perbah dinya mah loba batu taringul di tengah walungan. Nah Kisengket bet ngajak kami ka dieu ye cek sanaya heraneun itu dihanap disebutkeun dina rongkon aya parahu. Cek Kisengket haur nuduhkeun ka hanap. Parahu jang naon? Sanaya heraneun. Kisengket haur menta diturunkeun geus kitu aneprok dina taneuh. Kami nyaho saha sia sabarana tiba-tiba geus ngadenge kana ngaran si Jangjang edan teh. Di dieu mah ngaran sia teh dipikagimir atuh angot ku kumpeni atawa ku jalma anu hianat mah. Ceuk Kisengket haur bari mureleng ka urut anak buahna anu geus nyieun hianat. Atuh ngaderengekeun ting hareruk rumasa asa kasiniran. Tapi naon patalina jeung parahu atuh? Ceuk sanaya masih keneh heraneun. Sia kudu tumpak parahu mulu ka Karapyak. Bantuan urang ditu dina ngalawan kumpeni. Ceuk Kisengket haur. His, teu bisa sabab kami mah loba pigaweun nya ari arek mulu Karapyak mah tapi da lain arek mantuan perjuangan. Temal sanaya manehna inget yen tujuan sabenerna mah hayang nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji Prawatasari anu arek mulu Tatar Mataram. Sia geus teu perlu nyebut nyalinungkeun maneh. Kami nyaho tujuan Kisila teh arek nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji. Ceuk Kisengket haur. Ngadenge eta omongan sanaya ruwaseun. Di mana Kisila nyaho? Yen kami arek nyusul-nyusul ka Tatar Wetan. Kira gapati anu ngabejaan teh. Cenah sia arek nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji. Gila gapati anu ngabejaan teh. Cenah sia arek nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji anu keur muru ka tebeh Mataram. Walon Kisengket. Baru Kisila teh kungsi tepung jeung kira gapati. Pokoke da kami teh sasat anak buahna pisan. Kami teh kapercayaanana anu ngahaja diteuneun di wewengkon Raja Mandala. Ngan heueuh hanya kale lian ti pangabisana anu kurang teh deui kami mah sorogoto babarian percaya ka batur buktina ditipu dengan ye. Ceuk Kisengket haur bari pikeun kasakitu kalina neuteub ka urut anak buahna anu kungsi hariana. Ampura tuh kami teh geus kasared ku setan anu nalahna si Admana Kisengket hampura. Urut anak buahna sanuk-sanuk menta dihampura mani kaduhungeun pisan. Nu mata katulah si Admana mata. Manehna keun aku supatana dirina sorangan. Omong Kisengket haur. Nakumaha kitu Kisengket? Kapan? Ki Admana teh susumpahan moal deuk milambah kajahatan. Manehna teh hayang eling arek bebela ka Romacai, arek gabung ka pasukan Siluman Haji Prawatasari. Cenah mun dina hiji waktu udar tina janji angot ngadon leok
deui milampah jahat manehna sukalila paeh dirungkup jurig lulun samak anu ngageugeuh Citarum. Tah kabuktian geuning tadi manehna digulung ku lulun samak. Ceuk Ki Sengket Haur nerangkeun. Ngadenge caritaan Ki Sengket Haur urut anak buahna teh katara beuki ngahruk bae bangun handeuleun geus kagoda kabawa ku sakaba-kaba. Sanaya oge nyaho kana isi hate para bajo teh nu matak kuat we dicaritaan. Tah ejes pisan geuning nya. Sia kabeh teh geus boga salah anu kacida badagna. Cing ayeuna arek kumaha laku lampah urang teh saterusna. Omong sanaya neuteup ka saban jalma. Rumasa kami teh geus kasaran ku pola-pola setan anu ngajirim jadi si Admana. Nyaeta kaduhung sagede gunung lah make kabawa ku sakaba-kaba. Atau lamun Ki Sengket Haur arek mereka sempetan ka kami sararea pikeun nebus dosa, kami teh kacida bungah namun ti wanci ieu kami dibere waktu jang gabung kana perjuangan. Kitu ge mun arek mere waktu jang nebus dosa, ngan lamun mah kami moal dihampura, nya sukalilah rek dibeureum rek dihideung, arek disiksik di walang-walang oge. Dan rumasa atulah kami teh geus nyieun dosa. Kapan Ki Sengket Haur nepi ka tanpa daksa oge. Eta teh kupolahna kami sararea. Ceuk wakil urut bajo teh. Sebenarnya kami teh geus teu hayang cacarita jeung ngaranjeun kabeh teh teu. Ngan ayeuna di dieu aya si Jangjang Edan. Ari manehna teh eces geus kaasup gabungan pasukan Siluman Haji Prawatasari. Da kitu ceuk Kiragapati oge. Ayeuna mah kali kumaha si Jangjang Edan bae. Sia kudu bungah jeung kudu nganuhunkeun saupama dosa-dosa sia dihampura. Tapi ulah nyeri hate mun si Jangjang Edan mutuskeun sejen. Omong Ki Sengket Haur panona mapayan urut anak buahna. Ya manggawe nyangakeun kumaha putusan andika Jangjang Edan. Ceuk wakil bajo teh. Ngadenge eta paguneman hate sanaya mah bungah we nu aya. Teteh lah cenah Ki Sengket Haur teh jalma anu hade-hate. Da cacak manehna pinuh amarah mah meureun geus nibankeun putusan anu kejem. Nyaeta anu teu mere lolongkrang ka batur pikeun ngomean diri. Sia kabeh kudu ngarasa untung boga pamimpin anu nerahna Ki Sengket Haur. Tah deuleu ku sia kabeh. Sakitu mulyana hate pimpinan sia. Da cacak ukur ngagugulukeun nafsu amarah mah meureun sia kabeh teh kana tangtu nampa hukuman anu kacida beratna. Ceuk sanaya para bajo teh kabireungeuh ungeuk-ungeukan. Tak sabab Ki Sengket geus nyerenkeun ka kami. Aduh, kami mah ukur bisa nyarita. Yen pikeun sia kabeh masih keneh aya hojah pikeun nyieun pola anu pujieun jeung teu ngarugikeun batur. Ayeuna teh batur mah keur memejeuhna ti hot-hat hayang ngusir penjajah. Jadi sageuy pisan lamun sia kabeh baroga pangabisa tapi henteu diabadikeun pikeun kapentingan lemah cai. Jadi maksud kisela teh kami sararea teh dihamburanya. Ceuk wakil bajo atoheun pisan. Basa sanaya jeung Ki Sengket Haur arungeuk para bajo teh darku geus kitu acong-acongan nyembah bari nunuhunan. Aduh ari geus kitu mah isukna pas subuh maranehna teh tarumpak parahu muru ka tebeh hilir anu dituju teh tayelian iwati wewengkon Karapyak anu pernahna ditatar ukur. Mitra kaum dangu anu matak sanaya kabongroy pikeun nuturkeun kahayang Ki Sengket Haur teh. Kusabab Ki Sengket Haur mah boga pangaweruh anu leuwih jero deui ngeunaan gerakan
Kanjeng Haji Parawatasari. Sabot nu sejen ngawalah parahu Kisengke Daur cacarita. Kanjeng Haji teh nya rek salah bongkokan ka Mataram. Ari mimiti nama sararea teh ngarasa hemeng. Malah leuwihna teh eta sararea asa dihianatan. Kumaha teu deuk kitu sararea ludeung tok pati jiwa raga jeung wani guyang getihna yang hareupan musuh teh. Kusabab kasumangatan ku perjuangan Kanjeng Haji. Tapi naha itu dina mangsana sararea pinuh rasa sumangat. Kanjeng Haji teh serah bongkokan. Kitu dah. Ceuk Kisengke Daur. Ari pe kumaha? Ya mau ukur dugaan sararea sabenerna Kanjeng Haji teh hayang sabenerna Kanjeng Haji teh hayang ngarobah taktik samemehna pusirna perjuangan teh aya dina dampal parangan Kanjeng Haji. Kusabab kitu kompeni teh ukur nguber-nguber Kanjeng Haji. Anu leuwih rugina deui kusabab pupuhu perjuangan aya di Kanjeng Haji. Atuh kompeni teh beuki nyedakeun tanggung jawab ka Kanjeng Haji. Kabuktian sakumna rakyat Jampang dikerid peuti ku kompeni ka Batawi. Bari disiksa di tengah jalan. Eta teh maksudna mah pikeun ngalumpuhkeun perjuangan Kanjeng Haji. Ayeuna Kanjeng Haji serah bongkokan eta teh ngahaja malar kumpeni henteu ngagunakeun rahayat jadi alat. Nya eta teh jang ngalumpuhkeun pupuhu perjuangan. Lamun kongang mah panginten Kanjeng Haji teh sasauran ka urang. Yen ayeuna pupuhu perjuangan ulah dicekel ku saurang, tapi kudu ku saha bae, ku sakumna rakyat jeung sakumna kakuatan. Lamun sararea geus jadi pusirna kakuatan, nya saha atuh anu ku kumpeni rek dipake sandera moal aya, sabab sararea bakal jaradi musuhna kumpeni. Kitu kira-kirana. Ceuk Kisengke Daur. Kami ge geus ngajudi kitu sabab Ki Ragapati kungsi nyarita kitu. Ngan anu kami handeueul teh meureun ieu tindakan teh tetep kudu ngawadalkeun Kanjeng Haji. Ceuk sanaya tugeunna. Nya bener kitu Kanjeng Haji ngawadalkeun maneh pikeun perjuangan kahiji supaya rakyat salamet henteu diguna sika. Jeung kadua ngeprak urang sararea supaya daek neruskeun perjuangan anjeunna. Ceuk Kisengke Daur nyarita ditungtungan ku Sumudareuda sabab kagagas ku taktik perjuangan Kanjeng Haji. Ngadenge caritaan Kisengke Daur. Giliran sanaya ayeuna mah anu ungeuk-ungekan. Tah ayeuna kami hayang nyacapkeun kapanasaran. Kunaon urang ayeuna make kudu muru kalapiak heula. Ceuk sanaya deui. Samemeh nerangkeun kabireungeuh Kisengke Daur teh ngahuleng heula manilila. Parahu mangangkleung we anca padahal diwelah ngagunakeun tanaga. Kumaha teh deuk kitu sabab ngawalah teh muru kahilir. Sasat ngalawan gerakna cai. Kapan cai teh maju ka girang. Kusabab parahu teh berat ka cida. Atuh sakitu di sapanjang walungan Citarum teh ibun manis sakitu kanalna. Anu ngawalah mah awakna teh geus lamokot ku kesang. Kisengke Daur nerangkeun yen satu tas dipati ukur ngarurug Batavia dina taun 1640 tapi gagal. Tatar ukur mimiti ditalingakeun ku kumpeni. Ceuk Kisengke Daur ari dipati ukur teh kungsi abur-aburan. Sanggeus gagal ngarurug Batawi. Ku Kanjeng Sultan Agung ti Mataram arek dihukum. Dipati ukur akhirna kacerek ku 3 inohong priangan. Nyaeta ku Ki Astra Manggala, Ki Ngabehi
Wirawangsa jeung Ki Samahita. Eta tilu inohong teh dianggap gede jasana geus nyerek di Pati Ukur. Nya dibenum jadi bupati. Ki Astra Manggala dibenum jadi bupati Kabupaten Bandung dina tahun 1641 kalawan nampa gelar tumenggung wira angun-angun. Pon kitu deui Ki Ngabehi Wirawangsa dibenum jadi bupati Sukapura tur nampa gelar tumenggung wira dadaha. Ari Ki Samahita jadi bupati Parakan Muncang, gelarna tumenggung Tanubaya. Hanya kal tina urusan ewak di Pati Ukur teh jadi aya buntutna tur kiwari matak ngaganggu kana perjuangan. Ceuk Ki Sengked Haur bangun anu haneuleun. Aku mah kitu Ki Sengked. Ceuk sanaya panasaran. Turunan di Pati Ukur atawa sakurang-kurangna turunan wadia barat di Pati Ukur nyeun ulon-ulon kakacauan di Karapyak. Ti ditu nama hayang malas kanyeri kana kanyeri karuhuna. Maranehna teh jara dieuwah-euwah ganggu kana katengtreman urang Tatar Ukur atawa anu di tahun 16 opat hiji mah geus sohor jadi wewengkon Kabupaten Bandung. Ceuk Ki Sengked Haur. Nah urang rek muru Karapyak teh kudu ilu biung mereskeun euwah-euwah anu ganggu Karapyak kitu Ki Sengked. Urang mah ulah mihak ka itu ka ieu mending ge tuturkeun we parentah Kiragapati. Temal Ki Sengked Haur. Baruk ieu teh parentah Kiragapati. Ya bener gitu. Malaka we kami teh kautus ku Kiragapati kudu menggat-menggat atawa neangan sia. Cenah mun kapangi sia kudu dibawa ka Karapyak. Sia di Peripati kudu bisa ngadamaikeun anu keur cekcok. Ceuk Ki Sengked Haur. Baru kitu nya. Sanaya molohok. Nya gitu. Nu mata kacida bungana dina mangsa kami geus beak pangharapan alatan geus tanpa daksa sia nyamburkeun sorangan. Aduh amanah Kiragapati teh bisa kalaksanakeun. Ceuk Ki Sengked Haur semu atoh sabab geus bisa tepung jeung sanaya. Tapi ari anu diajak cacarita mah gawena teh ukur ngahuleng. Ayeuna mah sanaya teh jadi ngarasa haneueul make ulah ilu kana parahu mapai-mapai walungan Citarum. Tina anu tadina ukur babaragonyangan hayang nyaho wewengkon Tatar Ukur bet jadi katepaan tugas. Aduh meni asal riweuh kieu ye. Ceuk sanaya siga anu nyarita sorangan. Tapi hari itu Kiragapati Bajuang mah cenah bisa di mana bae ngarapikeun anu keur patelak oge ka asup Bajuang. Sabab mun teu kitu cenah bakal ngacaukeun tujuan anu utama. Piraku batur Bajuang urang Karapyak ngadon patelak. Omong Ki Sengked Haur. Mitra kaum dangu sanaya babarengan jeung Ki Sengked Haur katut balad-baladna muru wewengkon Karapyak. Ari Karapyak teh nyaeta puseur dayeuh Kabupaten Bandung. Zaman ayeuna mah katalahna teh Citeurup. Sisieun pisan Citarum. Munguh kitu zaman harita mah saban puseurna karamean teh pasti ngadeuketan sisi cai. Puseur Kabupaten Bandung kakarapinah katebeh kaler atawa wewengkon pendopo Kabupaten Bandung anu pernahna di alun-alun Bandung. Jalan Balong Gede nyaeta sanggeus Gubernur Jenderal Hindia Belanda anu katelah Mas Galak atawa Danles nyeun jalan pos Anyer Panarukan dina antara tahun 1808 nepi ka 1811 tur ngaliwat ka wewengkon alun-alun Bandung kiwari.
nyaeta dina zaman Bupati R.A. Wiranatakusuma II atau anu katelah dalam kaum tur anu kiwari makamna aya di lingkungan Masjid Agung Bandung. Dina ieu carita mah Jalan Raya Pos teh acan aya daapan zaman sanaya keur ngalalakon ieu mah kajadianna oge dina tahun 1700 genep. Ari anu jadi Bupati Kabupaten Bandung harita teh nyaeta Tumengung Angga Direja hiji. Ieu Tumengung teh kakara 2 tahun dibenum jadi Dalem atawa Bupatina oge. Kangaranan Dalem anyar tindak tandukna teh kawilang taliti jeung hati-hati. Angot dina mangsa keur harengheng kawas harita. Kanjeng Tumenggung teh estu kudu bisa sigar tengah. Dalem atawa bupati zaman harita mah kakawasaanana teh teu bina ti raja bae. Sakumna rahayat anu dipingpina teh kudu taat ka dalem. Sabalikna dalem oge kudu boga tanggung jawab dina makilkeun kahirupan rahayatna. Sababnya ieu pisan anu dipake palangeran ti kumpeni oge. Palebah dieu dalam kudu bisa siger tengah teh rumasa dibenumna ku kumpeni. Dalam oge kudu bisa ngigelan kayang kumpeni. Tapi deui sabalikna dalam oge kudu bisa ngagenahkeun rahayatna. Sanaya mah apal pisan di priangan harita teh kumpeni keur mopulerkeun gerakan anu katelah Prianger Stensel. Ieu teh kawijakan anu diteueulkeun ku kumpeni ka daerah jajahanana. Ngaliwatan para dalem nu aya di tatar priangan, rahayat priangan teh diparentah pikeun melak tutuwuhan anu sakirana bakal jadi kauntungan dina perdagangan dunya. Para dalem teh jadi lugu pikeun ngeprak rahayatna. Dina sajarah mitra memang henteu kacaturkeun rahayat Kabupaten Bandung ngalaman lara balangsa ku ayana Prianger Stelsel teh. Ieu teh bisa jadi alatan para dalem anu nyekel wewengkon Kabupaten Bandung siger tengah dina nyekel pancena. Para dalem anu ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara di wewengkon tatar ukur atawa Bandung mah bisa ngagenahkeun kaditu kadieu. Kumpeni ngarasa diuntungkeun atuh rahayatna milu regreg. Kabuktian pisan geuning basa Kabupaten Bandung dipingpin ku R.A. Wiranatakusuma IV dina taun 1840 genep nepi ka 1874 ngalaman subur makmur gemah ripah loh jinawi. Pon kitu deui rupa-rupa pangwangunan karasa pisan. Pamarintahan Hindia Belanda oge mere bentang jasa ka ieu dalem teh nu matak dalam Wiranatakusuma IV mah katelahna oge dalem bentang da cenah dileler bentang jasa. Mitra kaum dangu, urang balik deui kana tahun 1700 genep. Tadi ge disebutkeun bangga pisan jadi pangagung pribumi dina zaman jajahan mah. Nyaeta kurang-kurangna bisa ngagenahkeun kaditu kadieu mah bakal mawa mamala. Komo teu bisa siger tengah. Cacak-cacak bisa oge ari anu teu sugemah mah aya bae.
dumeh neuteuli karena nasib dipati ukur baheula. Naha make dipatalikeun jeung urusan ku maulana dalem Bandung ka kumpeni. Ari sababna sakanyahosanaya waktu dibere iber ku guruna baheula da dibati ukur mah dihukumna lain ku kumpeni tapi ku Mataram. Malah aya beja dipati ukur oge sabenerna mah kungsi rek Minang Saraya menta panyalindungan ka kumpeni dumeh dibeberi ku urang Mataram. Ngan bae dumeh teu kungsi di tangtayungan bae da kumpeni curiga ka dipati ukur. Jadi neuteulina kelompok Karaman di dalam Bandung teh jiga nama lain dumeh dalam Bandung deket jeung kumpeni. Neuteuli nama dumeh baheula bae dalam Bandung nampa upah ti Mataram ladang ngaringkus dipati ukur. Teu ingat tuh naon anu sabenerna kajadian ayeuna teh. Tah matak sanaya dibawa ka Karapiak oge kapan cenah Ceki Sengked Haur di ieu wewengkon teh keur aya patalak. Acan ari nepikeun ka jadi harengheng mah malah angot ari rahayat mah dah henteu nyaho-nyaho di lingkungan pendopo keur harengheng. Ukur hiji dua cenah anu nyahona oge. Biasa patalakna teh nyaeta aya kelompok anu ngaku jadi pajuang tur teu suka bangsa sorangan ku maula ka panjajah. Tapi ari anu ieu mah aya leuwihna deui. Ieu kelompok teh ngaku turunan balad-baladna dipati ukur anu hayang males kanyeri ka Pangagung Kabupaten Bandung. Kawas anu geus dicaritakeun kamari dipati ukur anu gagal merangan kumpeni di Batavia dina kira tahun 1640-an dihukum ku Sultan Agung. Ari anu nyerek dipati ukur katutua dia baladna teh diantarana nyaeta Tumenggung Wira Angun-Angun anu dibenum jadi Bupati Bandung Munggaran. Malah mahpan Kanjeng Tumenggung Wira Angun-Angun dibenum bupatina teh dumeh boga jasa nyerek dipati ukur. Malah Ceki Sengked Haur ayeuna turunanana masih keneh neuteuli dibatalikeun jeung teu sugemana para dalem ku maula ka kumpeni. Atuh maranehna teh beuki baroga alesan pikeun mulangkeun ka nyeri. Kitu Ceki Sengked Haur basa parahu geus ampir balabuh di darmaga Karapiak. Dicaritaan kitu sanaya mah ukur ngahuleng rumah sabae manehna mah teu apal kana urusan politik teh. Ari sababna sok loba kajadian naon anu nyampak dina tetenyewan cantang tu kitu panena. Sanaya oge bingung mun nya mah aya anu nyatru ka dalem Bandung. Cager para mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.